Hey, DJ Volsera, urang nyaritakeun deui kahirupan zaman ayeuna. Isuk-isuk panuncan melek, HP geus ribut ku tagihan asup. Hate ngomong cukup tapi dompet ngajawab. Pula buru-buru.
DJ Sunda Volsera, kopi panas, curhat bebas. Nu penting tong buru-buru balik. Hayu sing ngopi heula lur ya. Jam
Demi Sunda Volksera hadir deui. Bos, ulah langsung ngomel atuh. Urang mah can malas ngan capek hiro. Isu-isu indi can panon melek di jalan macet bensin kalah beki mahal bae. Datang kagawe can sempet diuk. Bos geus nanya laporan mana cuk. Mau sedikit bari panon 5 watt. Awak di kantor tapi jiwa can nyampe tempat. Kopi sase jadi penyelamat. Mun teu ngopi mah meureun geus kumat. Batur upload healing ka pantai. Kuring mah ngitung duit parkir ge teu santai. Hayang liburan siga selebgram. Tapi saldo ATM ngan cukup keur mie ayam. Hirup ayeuna loba cicilan. Gaji datang langsung leungit di jalan. Nu penting mah ulah loba gaya. Sanajan unggal akhir bulan dahar endog wae. Ngopi heula bos, hirup teu gampang. Seri di kantor padahal jero mah keur perang. Target numpuk pikiran oyag. Tanggal ngora oge dompet geus sesak. Ngopi heula bos, tong loba omong. Urang mah butuh reureuh lain butuh dipotong. Hirup ayeuna loba cobaan. Teu stres wae gas alhamdulillah pisan. Ngopi heula, ulah ngomel mulu. Asa robot digawe unggal waktu. Jam istirahat ukur sajam leuwih saeutik dipake ngalamun bari ngadahar sangu oseng kikil. Tukang kopi geus apal pesenan biasana pahitnya kang siga kahirupan. Pulang penting awak remuk di imah can bisa langsung tunduh. Budak menta jajan jeung kuota sedangkan gaji geus teu nyesa. Kadang suri jeung rerencangan silih hibur dina kayaan. Sabab lamun teu dibawa bercanda hirup bisa karasa naraka. Urang mah lain teu boga impian ngan jalanna loba halangan. Nu penting tetep kuat jeung sabar. Sahanya ho engke hirup jadi leuwih lancar. Ngopi heula bos, hirup teu gampang. Unggal poe siga perang teu meunang pulang. Capek lahir, capek batin, tapi urang tetep seuri kaisukan. Ngopi heula bos, bari ngahuleng ningali senja jeung kahirupan nu muter keneh. Urang leutik teu loba pamenta. Nu penting kulawarga bisa seuri babarengan. Kopi bisa is, tapi perjuangan ulah nepi kabea. Buruh ngimpi jadi bos, tapi gaji mah bea ku ongkos.
ongkos voucher iyo minimal segitu. Ah tungtung nama sarua kitu. Nu teliti langsung ke bawah, ngira untung padahal biasa. Nu pinter ngitungan seriletik, ah iya mah strategi klasik. Promo rame tapi loba aturan, nu akhirna tetep mahal pisan. Diskon janji bayar tunai, ngarep hemat kalah rugi deui. Ngomong murah tapi tipu deui, dompet tipis nambah deui. Diskon janji ngan sensasi, ngundang rame tapi ilusi. Ah rakyat kudu leuwih teliti, supaya teu kabobodo deui. Mun diskon ngan jadi pajangan, kejujuran ka mana atuh ayeuna? Ulah ngan ngundang ku janji manis, tapi tungtungna nyesakeun pahit. Diskon janji bayar tunai, rakyat ayeuna geus leuwih waspada. Ulah gampang kabujuk deui, hitung heula samemeh meuli. Ting gaji asup sakedap hungkul